di barang anu tapak kanyahoan anu gaduhna bisi eta mah kudu dirubahkeun. Beli osok itu osok ya itu yang jadi kalau orang sini bebas itu tidak saya gitu hablum minas dan memang kurang dulu saya dengan tata cara aturan agama dan aturan dari agama kan artinya dina agama anu teu pabentrokan jeung dari ayeuna cek agama maling eta salah teu salah cek aturan agama ari cek aturan dari agama salah teu salah itu bisi itu orang bisinya perkara anu lain hana dicoba ku urang komo dibuat dibasikeun ka keluarga eta teh paur eta ngendikeun anak saur sepuh mah jadi naon jadi sumsum jadi tah eta teh paur eta urang mah kadang-kadang urang mah can bisa itu nya kumaha sakitu urang sileubarkeun dina saat anu ayeuna mudah-mudahan ku sileubarkeun dina saat anu ayeuna Allah ngalusunkeun maghfirah ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal